Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi balagana syahra Ramadan, syahrul rahmati wal maghfirah wal itqi minan nar. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruhu ala ni'matil iman wal islam. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Hadirin anu dirahmati ku Allah Subhanahu wa taala, urang panjatkeun puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin rahmat sareng karuniana sehingga urang tiasa ditepangkeun deui sareng bulan anu agung, bulan yang ditunggu-tunggu oleh orang beriman, nyaeta bulan Ramadan. Alhamdulillah. Tadina ieu kasempatan teh ieu ajamna Ustad Kakak ieu teh. Ajengan Garden. Janten hoyong ngayakeun ngaosnya unggal maleman bulan Ramadan ieu sangkan urang teh teu gabut kitunya. Mohon sae. Tah kitu. Eta langkung sae. Tah, ai si ngaosna teh bade 2 kitab Sapina sareng Dardir. Di awal-awal ngaos teh cenah requestan ieu ti Chef Brian hoyong maoskeun 1 hadis sebelum memulai ngaji. Tah, di malam pertama ieu hadisna nyaeta Bismillahirrahmanirrahim. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Anu artosna teh man kharaja sing saha jalma anu kaluar. Kaluar ti mana? Kaluar ti imahna, kaluar ti lemburna, fi talabil ilmi dina raraga nyiar ilmu, fahuwa maka eta jalma teh fi sabilillahi aya dina jalan Allah, hatta yarji'a nepi kabalikna. Jadi urang teh selama keluar ti imah ka dieu mencari ilmu ngaos teh urang teh aya dina jalan Allah. Di mana urang maot teh tah ayeuna misalkan keur kieu keur udud lep maot teh. Kan urang mah teu udud. Misalnya ieu mah. Tah eta teh maotna syahid. Atau misalkan balik ya orang teh tijalikeun maot tah sarua eta ge mati syahid kecuali geus nepikeun ka imah hitunganna terseep ti dinya. Tah kitu hadis anu pertama di malaman pertama ieu. Hei. Benten atuh eta mah. Nah, kita acan ngaos urang moal seula Fatihah sapertos biasa. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi al-kiram syaudillahi lahumul fatihah. Summa ila arwah mu'allif al-kitab Syekh Salim bin Sumair al-Hadrami wa Syekh Najmuddin al-Ghaiti fa'ana bihi bi warami wa barakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Urang lajengkeun deui hanca sapina nu sateu acana. Ayeuna teh Faslun arkanus sholati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'ada alaina min barakatihi. Faslun ari ieu hiji pasal. Halaman 50. Arkanus sholati ari lobana rukun salat. Dah. Barokah. Arkanus sholati ari lobana rukun salat sab'ata asyara eta ayat 17. Kolak. Sab'ata asyara eta ayat 17. Al-awwalu ari nu kahiji an-niyatu eta niat. Wasani asani kaduana takbiratul ihram. As-salisu katilu al-qiyamu nangtung ngadeg berdiri. Alal qadiri kajalma anu kawasa. Anu mampu, anu bisa. Fil fardi dina salat fardu. Dedengan eta kade dedengan. Fil fardi. Dina salat fardu. Ar-rabi'u kaopat qiraatul fatihati
eta maos Fatihah al khamisu kalimana ar-ruku'u ruku' ruku' as-sadisu kagenepna at-tuma'ninatu fihi tuma'ninah dina ruku' as-sabi'u katujuhna al-i'tidalu i'tidal al-i'tidalu i'tidal as-saminu kadalapan at-tuma'ninatu tuma'ninah tuma'ninah fihi dina ta'itidal dina i'tidal at-tasi'u kasalapan as-sujudu sujud as-sujudu sujud marrataini dua kali mohon al-ashiru kasapuluh at-tuma'ninatu tuma'ninah fihi dina sujud al-hadi asyara kasabelas al-julusu diuk bainas sajdataini bainas sajdataini antara dua sujud ats-tsani asyara ka-12 at-tuma'ninatu tuma'ninah fihi dina diuk dina diuk atau lamun SMA didinya fihi teh
Henteu. Mana beta ya? As-salisa asyara katilu belas at-tasyahhudu at-tasyahhudu tahiyat tahiyat al-akhiru akhir tahiyat akhir at-tasyahhudul akhiru tahiyat akhir ar-rabi'a asyara kaopat belas cok buka naon makanan makanan sok we heulang kewe gampang kami mah naon bieu teh body ar-rabi'a asyara kaopat belas al-uqudu fihi nah al-uqudu qu'ud salah al-qu'udu fihi diuk kedina tahiyat akhir oh iya hiji deui teh nya diuk dina tahiyat akhir al-khamisa asyara geus katalar judulna al-khamisa asyara ke-15 as-salatu 'alan nabiyyi as-salatu salawat ala nabiyyi ka kanjeng nabi sallallahu mugi-mugi maparin rahmat Allah alaihi ka kanjeng nabi wasallama sareng kasalamatan fihi dina tahiyat akhir as-sadisa asyara as-sadisa asyara ka-16 assalamu uluk salam assalamu uluk salam as-sabi'a asyara ka-17 anu terakhir nyata tartib at-tartibu tartib tah ieu rukun salat anu 17 teh kedah pada terang
supaya salatna teh aya jaminan katarima. Henteu kitu ngan kieu jadina teh dina ngajeng nyata tadinya jadi dina ibadah teh ada beberapa proses nepikeun ka ibadah teh ditarima. Tak salah sayjina proses pengecekan ilmu. Ieu ibadah teh misalkan jalma make ilmu teu ibadahna. Apaleun teu nu di ibadahan teh naon. Da eta. Terus anu lainna siga niatna ieu tulus teu. Terus teh nah kalinya curhat dong. Terus teh sabar henteu dina ngajalankeunana. Nu terakhir ikhlas henteu. Tah kan anu lainna mah secara mah gampang nu lainna mah tah hiji paling dina ilmu urang teh. Kudu aya proses belajar heula. Berarti eta naon teu ikhlas eta teh. Karena ikhlas itu bohong. Ikhlas itu orang maca mah memberi tanpa meminta kembali. Definisi cinta atau meta pulangan nya. Iya. Memberi tanpa pamrih Ustaz. Nah. Seperti kasih ibu kepada beta. Ikhlas mah nya kitu ulah aya mentana naon geus teh. Lanjut Ustaz. Tak kitu meureun rukun salat teh eta aya 17. Waras. Ku ngaji ieu. Kan ngaji ieu terus 17. Tapi kadang aya anu 14. Karena bener. Tumakninahna teu disebutkeun. Jadi dihijikeun. Ai tumakninah teh naon Ustaz? Tah ai tumakninah teh nyaeta cicing saukuran maca subhanallah. Setiap gerakan. Setiap tadi nu aya tumakninahan. Dina ruku, itidal, sujud. Jeung diuk. Ya. Oh berarti 13 meureun salmulayana mah. Karena dikurangi 4 eta. Paslun engke deui. Tah ieu dina rukun salat kumaha aya nu pertarosan. Alhamdulillah. Kita lajeng nya kana ad-dardir. Nah. Ah, boleh. Katilu. Nangtung si ajana mampu. Ya. Pasti lamun mampu ge lamun salat sunat bae teh nangtung. Boleh duduk.
taraweh sok aya anu sabari diuk. Eta teh entong di anjing sih diuk cenah euy. Yang dihakimi. Heuh. Tong hareup teuing lah. Siapa itu langsung dituntut-tuntut mau. Karek rakaat pertama geus diuk. Wah, cenah ieu cemen lain gitu. Sok hayang gitu kan hari apa mah oh bae teh naon. Iya, tapi emang di urang mah kadang teu umum karena jarang oge nu ngaji kan. Jadi asa kumaha meureun gitu. Tapi lamun rek ngamalkeun ya amalkeun misalkan di imah. Salat tarawihna keur di imah ya pek bae. Heeh. Ai pas salu alena nangtung tarik, ai pas salatna diuk. Geus di imah geus ngadat pul keur diuk jual buka HP main ML. Judana teh lila samet. Ulah tuh. Tas kitu. Fardu mah nangtung, atahiyat kudu diuk. Teu meunang nangunjar. Kumaha mun teu bisa nangtung Pak Ustaz? Tah lamun teu bisa nangtung eta mah kudu aya ieu lah udur syar'i. Jika mana emang misalkan sukuna parotong misalkan atau emang tipes ya teu bisa nangtung diuk acan teu bisa gitu. Acan titik masih koma. Ya, nya lamun anu teu bisa da islaman teu ngahesekeun lah teu. Mane misalkan teu bisa teuing di nangtung. Jadi patokanana tina nangtung teu bisa nangtung diuk. Ya. Diuk are Terlentak. Ngigir. Anu tidak salatkeun. Hah? Anu bisa salehnya salatkeun. Tah sare geus teu bisa kukumaha ngiceup. Nah, geus teu bisa geus eta mah. Yang hatinya sudah mati, mari hidupkan kembali. Lanjut. Mari kita buka Ad-Dardir. Kenapa ini kitab? Kitab teh ieu namina Ad-Dardir ala Qissatil Mi'raji. Jadi Ad-Dardir teh naonnya? Ngaran sih jadi ieuan naon sih? Lawan ngaran teh sebutan lah. Ad-Dardir teh. Ala Qissatil Mi'raji nyaritakeun dina masalah Mi'raj, Mi'raj teh perjalanan Kanjeng Nabi ti Masjidil Aqsa ka langit katujuh. Da ieu teh karangan Syekh Najmuddin Al-Ghaiti. Karanganna Syekh Najmuddin Al-Ghaiti. Ghai. Hah? Sanes. Kitab teh ti negara naonnya? Hilap deui abi teh. Muhun ti Azhar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bi ulumihi wa adda alaina min barakati amin. Bismillahi kalawan nyebat jenengan Gusti Allah. Ar-Rahmani anu
anu maparin rahmat ka sakur-sakur makhluk. Aya le seueur. Yang sabaraha? Ar-Rahimi anu maparin rahmat ka anu tatu ieu. Bainama dina hiji waktu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hijri aya di hijir Ismail. Fil hijri aya di hijir Ismail. Fil hijri aya dina hijir Ismail. Hijir Ismail teh eta anu di Mekah teh geuning. Geus pernah kali itu can? Oh, acan. Manasik dilema. Manasik kampus 2 UIN. Mun gitu. Mugi-mugi urang tiasa kadar itu sadayana. Amin kenceng eta. Amin. Amin paling serius. Jadi teh tempat dimakomkeunna Nabi Ismail sareng Siti Hajar. Eta basa di Hajar kumaha? Ingdal baiti Ingdal baiti halna tetap sandingan Baitullah. Sandingan Baitullah. Halna tetap eta hijir Ingdal baiti halna eta si hijir Ismail teh tetep sandinganna Baitullah. Atuh ingdal baiti teh di Masjidil Haram we atuh. Nah gampang. Ya. Di Baitullah muttaji'an halna nyangigir muttaji'an. Bilih juga muttaji'an halna nyangigir baina rajulaini kade eta salah ya. Rajulaini eta tetep antara dua lalaki. Saha wae eta dua lalaki teh?
Anu hiji Sayyidina Hamzah, Sayyidina Hamzah. anu kadua Sayyidina Ja'far. Habib Ja'far. Ja'far. Logian. Id. Nah, id atahu nalika datang ka Kanjeng Nabi, nalika datang ta'ata teh nalika datang hu ka Kanjeng Nabi Jibril wa Mikail. Malaikat Jibril sareng malaikat Mikail. Jibril wa Mikail. Wa ma'ahuma halaman 3. Wa ma'ahuma cok. Wa ma'ahuma sareng sarta aranjeunana atau sarta malaikat Jibril jeung malaikat Mikail teh ma'ahuma malakun akhor. Malak. Malakun akhor eta malaikat nu sejen. Jadi henteu duaan ya datangna seueuran. Aya malaikat sejen. Rolling ternyata dong rasa kehicu. Tangke di dia seueur ieu per bidadari-bidadarian, tapi da teu aya askoli-askolian. Fahtamalu maka mawa para malaikat teh hu ka Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi teh dibawa ku para malaikat teh. Hatta ja'u sehingga datang, sehingga dongkap, sehingga sumping bihi sarta Kanjeng Nabi Zamzama
ja'u bihi sehingga datang sarta Kanjeng Nabi Zamzama ka sumur Jam-jam. Nah, Kanjeng Nabi teh dibawa ti Hijri Ismail ka sumur Jam-jam. Fastalqau nganangkarakeun hu ka Kanjeng Nabi. Qau Jadi Kanjeng Nabi teh di sumur Jam-jam teh ditangkarakeun ku malaikat teh. Ala dhahrihi tepang tonggongna ala dhahrihi fatawalla maka ngurus hu kan ka Kanjeng Nabi jadi lamun bahasa Inggris nama operation dioperasi minhum tina eta kabeh Jibril malaikat Jibril Jibrilu malaikat Jibril wa fi riwayatin jeung aya dina riwayat tah sanggeus wa fi riwayatin eta naon dibacana aya fa aya ro aya jim dah kade tah ieu tapi dina riwayat ieu mah furija sakpun lapad purija sakpun heeh purija teh ditobros sakpun ieu teh naon atuh lalangit teh naon disebut atap atau orang nyebutnya para ya etalah pokoknya mah para
sakfun. Sakfun teh para ieu tah. Baiti baiti imah tah ieu teh imah nate imah saha kitu nya. Hilap dia teh. Umi saha gitu. Pokokna mah para imah we. Para anu aya dina imah. Lalangit. Fanazala Jibril. Fanazala Jibril maka turun malaikat Jibril. Fasyaqqa maka melah melah tapi melah nate lain melah jika orang motongkeun sesuatu ngiris ieu mah ngiris membedah min sagrotin min sagrotin nahrihi mimiti dadana mimiti dadana ila asfali batnihi ila asfali batnihi kahandapeun patuanganana dibelek tah tina lureun dada kahandapeun patuangan berarti dia ada penunjal berarti nya karena ieu on crop top on crop top teh lureun bujal kita nah apa di mana sakaya di mana nu kitu oh summa qala tuluy nyarios caha Jibrilu malaikat Jibril li Mikail
Ka malaikat Mikail. Tapi di dieu mah lain saukur nyarios lebih ke meminta pertolongan, nyuruh. I'tini atau a'tini. Mun datangkeun ka kaula betostin tin kana bokor teh lamun urang mah panci atawa paragi ieu ancai naon baskom atau sana ya jang operasi mun panci jang masak biasana. Bitostin min ma'i zamzamin. Oh, min ma'i zamzamin. Dina cai jam-jam. Jadi sabaskom cai jam-jam. Henteu engke nepikeun ka dieu lah nepikeun. Siap. Tah nepikeun ka Qola Said. Kaima Kaima karena rek tah di dieu athuru toharo yathuru ngabersihkeun naon qalbahu hatena Kanjeng Nabi. Athuru ngabersihkeun qalba ya qalba albi ek ngabersihkeun hatena wa asyroha salah kela naon fi'il mudhari naul saroha
Asrahu berarti ngajelaskeun. Wa asrahu sareng ngajembarkeun. Dan menjembarin. Sadrahu Sadrahu manahna Kanjeng Nabi. Sadrahu manah sadr tah. Fastahraja biasa tuh pin dah ayo pin geus sakali mah ge kuduna dipingeskeun. Oh. Fastahraja Kalian gitunya dari hati mah kalian sih. Fastahraja maka ngaluarkeun malaikat Jibril qalbahu kana hatena Kanjeng Nabi. Tah hate Kanjeng Nabi teh dikaluarkeun. Sanggeus dibelek teh. Tah pertanyaan mendalam cek chat di PT mah. Good question. Good question. Langsung kita sambungkan kena itu kan laptop. Bidan, naon? Eta si Aca dan naon? Eta hati teh Ripper atau naon? Dia tuh kamu berulang. Oh, udah asing. Aduh. Asing. Berat. Fagosalahu tuluy mersihkeun mersihan. Kana hate salasa marratin tilu kali. Tuh tilu kali. Mantak arang wudu ge tilu kali. Hah? Tilu kali balikan. Masya Allah. Pinter banget. Pinter sekali. Nah ini ada bisa nyambung kalau sholat dia salah sini lah. Ada arba tuh aja. Kita kan salah perhatiin yang taruh. Apa sih gitu? Ada saya ditinggalin. Benten sanes abdi. Oke teh lah. Wa naza'a jeung miceun makana kana perkara anu aya
kana perkara anu aya anu bukti anu aya bihi tetep eta dina hate min ada tina kokotor toh jadi di permulaan teh saacan mi'raj saacan Isra Mi'raj teh Kanjeng Nabi teh dibersihan heula hatena manahna Good question. mungkin ai manah mah leuwih jero mah jika domir lah kumaha cenah lamun ceuk ilmiah ya. Ada rekolak kuah. Soalnya rampak kan dia. Jadi lamun manah mah leuwih jero meureun. Mana mah leuwih jero. Ada perasaan syafin kasih dia. Anak cok aya bahasa nyeri manah teh gini. Pokoknya bahasana geus nyeri mana jero. Nah eta leuwih jero tina nyeri hate eta. Tah Kanjeng Nabi dibersihan manana jeung hatena teh. Dipikeun kokotor-kokotorna. Jika orang masuk aya rasa iri, dengki tah, duka itu teh tadi bersihan lah. Berarti sebelumnya aya iri dengki. Duka. Ais mau. Wes. Kanjeng Rasul nya. Pertanyaannya sangat asbun. Good question. Asal bunyi. Nah ai Nabi mah kan maksumnya. Tapi tetap walaupun jadi maksum teh dijaga dari hal-hal yang goreng lah juga arurang. Nah. Itu kan. Estafetnya lagi Allah ya Rob. Ya Karim. Tak dibersihan. Hatur nuhun katampi pisan. Aleuh asli genah pisan. Mana buka bangan spesial. Saya kalau tadi kudu gitu. Berarti si Ayu cuma alibi doang gitu. Karena tinggal aduh gitu. Tak kitu. Cekicu. Wa ikhtalafa ilaihi wallahu a'lam bissawab. Obin pan. Gimana sih nih jelas. Sallallahu alaihi wasallam. Ini mah lagi. Dokter mah ngomong yang penting, gimana yang penting ngomong. Dosnya kabagian kabeh. Cara hijau. Asli. Gua deui. Tak engke. Beatun saya tak letak. Sok dicobaan heula ieu kolakna.
Sapertos kitu alhamdulillah. Bima alam tanah. Naon deui? Kan tadi penjelasan, nah jadi di permulaan langsung dijelaskan bari ngederes. Kanjeng Nabi teh mun leres. Iya we, singkat saja. Singkat saja. Jadi permulaan teh Kanjeng Nabi teh saacan ditaikeun kana buruk ge aya caritana. Jadi dibersihkeun heula tina sifat-sifat kamanusiaan. Manahna jeung si hatena teh dibersihan heula. Sifat-sifat kemanusiaan. Jadi maksudna teh kemanusiaan Kita bukan manusia. kahayawanan lah lamun urang mah. Masuk. Kalau kemanusiaan. Karena memang soalnya lamun geus naik buruk kita geus lain manusia gitu sebenarnya mah kan. Buruk teh naon? Tah engke aya dijelaskeun. Sabar kilometer per jam kan per detik katanya. Tujuan motor aku Ah. Seperti obat mah ieu mah moal kabedak. Karena rek diajak teh akan berkelana melakukan perjalanan yang sangat jauh tapi sangat singkat waktunya. Jadi kecepatan cahaya teh ya. Jadi Seperti hubungan si Hapin dan dia. aduh. Ayo menang ini lain. Menang besar itu Hapin karena emang fakta anjing. Tambahan fakta. Bener-bener digigit-gigit ya, kebalan banget aing mah. Kayak kalau bakal jauh-jauh etis, gua nggak nikah-nikah, cuak. Anjing kita benar diperjelas lagi. Cetas cenah eta. Parah mana at least gue gak ditinggal nikah, gue ditinggal nikah. Kan gue, yang penting bukan gue. Bahkan gue. Muhun seperti kitu inti nama eta. Hah? Hanya bertanya Muhun bangga. tentang rukun sholat. Oh, tentang rukun salat. Baik aja ini. Kumaha lamun misalkan orang sholat tapi teu apal karukunan sholat dosa. Lamun urang teu apal. Karukunan sholat tapi sholat. Kumaha? Tah eta teh lamun secara keieuan mah naon syarat-syarat sah salat. Teu sah. Kumaha? Jadi dia ibaratkan milu gitu. Dalam nanti sholat nanti. Jadi jelema teh jelema awam teu apal rukun sholat. Kan nu ngaranna rukun berarti kudu dilaksanakeun. Lamun kalewat berarti teu sah. Heeh. Tapi dia mah teu apal rukunna gitu, tapi sholatnya sesuai tata cara anu manut lah gitu. Jadi taklid buta. Tah eta teh lamun secara hukum anu ieu mah syarat sah mah sah wae. Tadi teh ya, jadi karena syarat sah salat mah cuman susuci teh ya. Dalapan. Heeh. Hiji. Hiji. Nah, sih mah harus ini berpanjang. Aja disebut dalapan. Hiji ada berapa? Iya, kita sopan ya. Kalau Ustaz maksa aja kita. Aya beberapa pendapat sih. Aya nu ngabaekeun eta teh. Aya oge nu ngaulahkeun, aya nu teu sah. Terima ada orang. Ngajalankan sapi. Oh iya saya. Si Rey itu tilir Rey. Tah urang mah nya ieu we naon ikhtiarna nya urang diajar. Jadi ulah kosong teuing. Dina teu apal teh entong hayo we dilakonan, diteangan. Ayo jadi. Karena eta teh aya nu syarat sah teh kudu nganyahokeun geuningan kana naon wae nu rukun, naon wae anu sunah. Jadi di mana orang teu apal nu mana nu rukun, anu mana nu sunah. Kena
aya paniatan ngalakonan anu sunah teh sebagai rukun. Ke nambahan rukun jadi teu sah. Maca Fatihah serat tahiyat. Nah, eta mah geus bid'ah pisan eta mah. Nah, ini mah kan kadang aya nu misalkan juga tahiyat awal. Kan tahiyat awal teh eta mah sunnah aslina mah. Tapi jol we ditekadkeun dina jero hate teh ieu teh. Kudu wajib rukun. Eta kan geus salah kena. Jadi teu sah teh ya. Katakan eta kuduna urang teh berusaha mencari tahu lah. Tah. Lamun di kampung eta ulunnya. Ya berarti teu bisaeun salat atuh. Mungkin sih, coba gitu teh. Da soalna lamun nya emang aweuh pisan mah nya eta salamet kan. Golongan-golongan nu salamet teh anu emang informasi tidak masuk ke daerahnya. Tapi kan kalau anu salat kudu make kopiah beureum ngarah. Kudu mah kumaha? Nah, eta hashtag 38 eta. Merah putih, kudu make kopiah merah putih. Pahaos. Inisial atuh inisial. Emang inisial mah. Nama ngaran asli. Nama ngaran asli. Live streaming ya. Urang baling gaji. IG naon IG? Baling gaji ulah disieun geus non. Naon? Mun baling gaji syahid. Syahid. Langsung dihafalkeun. Takbir. Masuk lagi kayak dicap. Nah, intinya kitu urang teh kudu apal lah parukunan salat teh. Minimal tadi gitu. Minimal nu tadi anu Kalewat Ustaz. mana nu kaliwat sujud sahwi. Poho kan misalkan. Mun emang kaliwat-kaliwat teh mah nya sebenarnya teu naon. Ari eko ina iman kumaha eta 50 kudu apal kabeh kan eta mah kabeh lain. Ki damba. Tah eta mah ke beda deui pembahasanna eta mah dia tauhid. Ya keun naik di jalan bener ya mah. Naik di jalan bener. Nanti itu mah kita obrolin di luar forum aja. Sekarang yang berhubungan sama ini dulu aja. Biar gak terlalu panjang. Mun seperti kitu nya. Lawan datna diji Allah eta matina aja. Oh deui ke urang tadi kita. Disiapkeun. Ayo Bang ngobrol. Mane kali nyebutkeun murid ngobrol. Copy paste ieu channel Qadir. GoPro aja. GoPro mana jangan ya guys ya. Bandrek bajigur. Budak pendek titik-titik. Wow. Nabi ala dian fauna rabbi faqihna tawassalna bi antar zuqa wa abi mugi Gusti kajam nas'alukal ijabah al-fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.